Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-solehah patepang deui sareng Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta nyaritakeun ngeunaan tina isi pupuh sareng nyaritakeun gambar. Sateu acan dimulai pangajaran hayu urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 8 aya pupuh pucung hayu urang tembangkeun sasarengan. Pupuh pucung. Urang kudu nyaah ka pada makhluk damelan pangeran kasakur anu kumelip eta tanda manusia akhlakna mulia mikanya sasatoan pek diurus katut tatangkalan engke bakal males budi mere hasil jadi manfaat keur urang. Nah, isi pupuh pucung yang tadi telah ditembangkan itu yaitu kita harus mencintai makhluk hidup ciptaan Allah. Nah, itu salah satu tanda manusia yang berakhlak mulia. Contohnya seperti hewan, pohon. Ketika kita menyayanginya, insya Allah nanti kita juga akan menikmati hasilnya gitu. Misalnya hewan bisa dijadikan makanan dan lainnya. Nah, itu isi dari pupuh pucung. Salajengna urang bade diajar nyaritakeun gambar. Nah, di dieu aya 4 gambar di handap nu nyaritakeun anu ngurus jeung mikanyaah sato. Eta sato teh mulang tarima ku cara ngajaga keamanan di imah. Kangge tugasna rek hideuk cobi caritakeun gambar nu opat teh direkam suara dikinten ka ibu. Di antasnya hatur nuhun. Panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pendak deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.